Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana salawasna sehat aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina labungan ayeuna ibu masih ngabahas ngeunaan sisindiran. Nya, lamun katilu masih sisindiran. Teu hilap ibu ngemutan ka hideup sadayana dina masa pandemi corona ieu nu kahiji sering kumbah leungeun make sabun atawa make sirih. Anu kadua make masker nya utamana lamun kaluar. Anu katilu omat jaga jarak ulah padeukeut. Jeung nu kaopat ulah ririongan ulah kumpul-kumpul di imah wae. Tah, sateu acan asup kana materi, ayeuna urang pariksa heula yeuh tugas hideup minggu kamari. Sok, buka buku catatanna, buku latihan anu kamari ku hideup di pidamel. Aya 4 soal ngeunaan sisindiran. Tah, soalna teh tuliskeun sisindiran di luhur, tuluy sebutkeun kaasup jenis sisindiran naon lamun ditingali tina wangun atawa bentukna. Anu kahiji, cau naon? Cau naon? Cau kulutuk di juru. Bau naon? Bau naon? Bau hitut nu di juru. Kira-kira ieu masukna kana sisindiran naon? Paparikan atawa rarakitan? Jawabanna paparikan. Anu kadua, sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun awak. Sing getol neangan ilmu nu guna dunya akhirat. Lamun ieu asupna kana naon? Ya, wah, rarakitan. Anu katilu, mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Naon jawabanna? Paparikan. Betul. Anu katilu, memeh ngagelarkeun kasur sama heula ambeh rineh. Memeh nyaritakeun batur, cabak heula awak maneh. Tah ieu sok rada patuker ye hideup kamari ibu mariksa jawabanna. Tingali. Memeh dina padalisan kahiji diulang dina memeh dina padalisan kadua. Cabak heula dina padalisan kadua diulang dina cabak heula dina padalisan kaopat. Terus jelasnya rimana mah abi-abi. Jadi ieu jawabanna naon? Rarakitan. Sabab aya kecap anu dirakit deui diulang deui. Kumaha jawabanna tos betul sadayana? Sok lamun anu jawabanna meunang 4 betul, tuliskeun 100 sing badag dina buku catatan hideup nya. Tah, ayeuna urang ngabahas deui dina minggu kamari, urang tos ngabahas wangun sisindiran aya sabaraha? Aya 3. Anu kahiji aya paparikan, anu kadua aya rarakitan, duanana ieu tos ku urang bahasnya. Tah, ayeuna dina lawungan katilu urang ngabahas ngeunaan sisindiran wawangsalan. Urang flashback, nostalgia ke pertemuan sisindiran pertemuan kahiji. Ingat keneh teu? Ibu menayangkan slide ieu. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi dalam gurung orai. Klub main bal ti Spanyol sing sabar ngolo-ngolona Barcelona. Tokyo teh ibu kotana iraha patepang deui Jepang. Tah, ieu teh mangrupa contoh sisindiran wawangsalan. Bu, nah beda? Nah, bedanya wawangsalan mah. Lamun rarakitan jeung paparikan mah dina sapada atawa satu bait teh terdiri dari 4 padalisan atau 4 baris. Tah, ari wawangsalan mah dina satu bait teh ukur aya 2 padalisan atawa 2 baris. Terus aya kecap nu di dalam tanda kurung nya. Jadi kecap nu di dalam tanda kurung ieu orai Barcelona jeung Jepang ieu teh bisa ditampilkan bisa oge henteu. Naon maksudna nya? Tah, ayeuna urang bahasnya. Ieu contoh sisindiranna nya. Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi dalam kurung orai. Naon maksudna? Wawangsalan. Wawangsalan teh asal kecapna tina wangsul. Wangsul teh artina balik. Ya. Balik teh apa artinya balik teh? Pulang. Pulang apa maksudnya? Nah, jadi lamun rek neang wangsal, urang teh kudu balik deui atawa wangsul deui. Ningali padalisan kahiji. Ya, jadi
Lihat di sini dalam kurung orai. Nah, orai ini adalah wangsalna. Wangsalna teh apa? Iya, jawabannya. Dari mana kita dapat wangsal orai? Kita balik lagi. Wangsul deui dina pada lisan kahiji, belut, sisit, sabadarat. Bu, kok kayak tebak-tebakan? Nah, emang. Wawangsalan ini merupakan sisindiran yang bentuknya seperti tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan tata rucingan. Jadi, kita lihat ya. Belut, sisit, sabadarat itu merupakan soal ya atau clue-nya. Jadi, soalnya itu hewan apa atau ya belut, sisit, sabadarat. Belut apa yang bersisit dan bisa ke darat? Kira-kira belut apa? Nah, jawabannya ada di salah satu kata di pada lisan kedua. Kapirarai siang wengi. Nah, kalau kita udah tahu jawabannya, kira-kira yang bentuknya mirip sama belut itu ular ya. Ular bahasa Sundanya apa? Orai. Kita lihat, rai-nya itu ada dalam kata kapirarai. Jadi jawabannya adalah orai ya. Jadi sebenarnya orainya itu nggak ditampilkan, cuma kalian jawab aja. Belut sisit sabadarat. Kira-kira apa ya? Nah, orai. Bener nggak? Kalau meyakinkan itu benar atau enggaknya, lihat ada nggak satu kata yang mewakili kata orai. Nah, ada dalam kata kapirarai. Jadi jawabannya orai. Buku nggak nyambung sih daripada lisan ke satu dan dua? Emang nggak nyambung. Yang penting ke satu itu kalian munculkan pertanyaan dan clue-nya. Dan pada lisan kedua atau baris kedua kalian munculkan sedikit penggalan kata dari jawabannya. Kayak gitu. Nah, itu wawangsalan. Sekarang kita lihat sisindiran ditingali tina watakna. Lamun minggu kamari mah ditingali tina wangun atau bentuk ayeuna nama watak atau sifat. Aya 3. Anu kahiji piwuruk. Piwuruk teh ngawurukan. Artina naon? Memberi nasihat, ajaran atau pepatah. Jadi kalau ada sisindiran yang isinya tentang memberi nasihat itu artinya sisindiran piwuruk. Anu kedua, silih asih. Silih asih teh percintaan, rasa sayang. Ya. Jadi kalau ada sisindiran yang isinya mengenai percintaan, sayang-sayangan, itu artinya sisindiran silih asih. Dan yang ketiga adalah sesebret. Sesebret itu adalah bobodoran, heureuy, ngabojeg, banyol, ya, bercanda. Jadi kalau ada sisindiran isinya pikasirieun, lucu. Nah, itu artinya sisindiran sesebret. Gimana? Ngerti? Kita lihat contohnya yuk. Nah, ini ada tebak-tebakan tapi bukan wawangsalan ya. Sisindiran. Kalian tebak ini termasuknya ke dalam sisindiran apa? Yang pertama, cau naon, cau gulutuk di juru. Bau naon, bau hitut di juru. Ini jawabannya apa? Kira-kira banyol, percintaan, atau memberi nasihat? Apakah memberi nasihat untuk hitut? Jelas tidak ya. Ini adalah sisindiran sesebred, artinya isinya banyol, bercanda. Yang kedua, mencit meri dina rakit, bobohko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Kabogoh, kira-kira termasuknya ke dalam sisindiran apa? Percintaan ya, jelas. Jadi jawabannya adalah silih asih. Dan yang ketiga, sing getol nginum jajamu nuguna nguatkeun awak. Sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Isinya sing getol neangan ilmu. Jadi memberi nasihat. Artinya apa ini? Sisindiran piwuruh. Gimana? Ngerti sampai sini? Nah, slide ini kalian salin di buku catatan kalian dan tulis ya. Nah, setelah membahas, tentu kita ada tugas ya. Jadi tugas ini Ibu ajukan kepada kalian biar kalian sejauh apa kalian mengerti mengenai pertemuan pada minggu ini. Soalnya hanya ada 4, sedikit banget ya, gampang. Kalian salin dan kalian isi jawabannya. Nah, soal 1 dan 2 sisindiran yang ini ya, Ibu bacain. Mun engke masih kalapa pasti butuh kucipati. Mun hade ka indung bapa pasti diasih ku Gusti. Soal nomor 1, kaasup kana sisindiran naon ditilik tina wangun. Wangun ya, wangun itu yang 3 tadi.
paparikan, rarakitan, atau wawangsalan, termasuknya ke dalam sisindiran jenis yang mana. Dan apa sebabnya? Jelasin. Karena bla 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 bla. Seperti itu. Soal nomor 2. Naon watekna? Ya, kalau watek termasuknya ke dalam sisindiran yang mana? Piwuruk, silih asih, atau sesebre. Ya, tulis jawabannya. Dan alasannya kenapa. Nah, ini soal nomor ketiga. Soal nomor ketiga dari sisindiran wawangsalan. Wabah di zaman kiwari cinta mah lain karena wangsalna naon. Ya. Jadi tebak-tebakan nih, ini jawabannya apa? Dan nomor keempat, lengkepan sisindiran ia dihandap. Nah, jadi ada satu sisindiran, satu bait sisindiran atau satu pada sisindiran, baris ke-1 dan keduanya masih kosong. Kalian cari jawabannya berdasarkan baris ketiga dan keempat. Ya, lihat contoh-contoh sebelumnya. Oke, itu aja. Kita buang kita buang tugasnya. Minggu depan kita belajar membuat sisindiran. Ya, jadi kaidah-kaidah sisindiran kita akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kerjakan tugasnya lewat Google Classroom. Kalau ada yang bertanya, boleh japri Ibu atau tanyakan di grup ya. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.